salamullah Toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bihahlil badriyah Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam sedang sholawat salawasna urang sangakeun ka panutan alam nya ka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu janten tetenger anu janten piteup anu janten teteken ya anu janten tetapakan ya 14 manusia ya kami ayeuna urang ya sasi Ramadan ya sasi anu diagungkeun dimuliakeun ditinggikeun derajatna ya dipunjulkeun diutamikeun pikeun saha pikeun umatna umat Muhammad anu panungtu ya panungtu tak diurang aya disebut samporet ya nah bahasa samporet ieu naha ari kana pagawean urang sok disebut samporet ya waktu yang samporet istilah samporet eta jadi ngeletikan ya ngalitan samporet ya jadi jang urang gitu urang boga pagawean samporet nih ya geus teu boga duit nya samporet ya sanes eta ya kalimat samporet asalna ya dina urang geus teu aya di waktu geus teu aya deui nya luang iwal teh ayeuna urang kumelenang kana dalam nya ya manusia anu janten utusan Gustina anu disucikeun ku Gustina antun hiji deui ayeuna zaman urang ieu disebut samporet ya ulah tadi teh samporet ya sareupna lain kali ya yes Gusti merek geus mere luang ya teh atuh luangna mata sok aya urang naon dina pangradinan aya hanjuang teh yang luangna nya saha nu ngao karembong hejo ya itu Imam Muhammad bagena ali ngao karembong hejo ieu sadayana ngao karembong sorban ya tah naon nu disebut samporet ya kamari abah tos nguningakeun surat Ar-Rahman ditanaskeun deui ku surat Al-Ahzab dina surat Al-Qadar ya nu didawamkeun abah rek dina tahajud rek dina salat naon wae ayeuna langkung sering ngaos surat Al-Qadar ya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ya lailatul nah itu lailatul kedua lailatul qadri
Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr ya khairu min alfi syahr. Ya. Leuwih hade ti 1000 bulan, khairu min alfi syahr. Ya. Penting ieu teh bandinganana 1000 bulan nya 84 85 tahun. Ya. 1000 bulan. Ya. Khairu min alfi. Tanazzalul malaikatu waruhu fi. Para malaikat rungsur. Ya, alhamdulillah orang ya tembus langsung ke langit. Ya, malaikat al-muqarrabun nyaksen. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nyaksen. Ya. Nyaksen saha? Ya. Nyaksen orang ieu anu hoyong ngarakeun ka Gustina kunaon ku yakin. Ya. Dan teu yakin mah teu digero. Ya. Ya kan? Tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta masai. Ya. Malaikat lungsur ya, malaikat teh ya makhluk Gustina anu ya terus taat ka Gustina ya tara loba teuing amenta ya teu pernah nolak ya teu pernah nolak cek Gusti A, cek Gusti B, B ya teu pernah nolak. Malaikat komando lah ya. Aneh pagawean maneh ngabagikeun rezeki ya pagawean anjeun ya bagikeun hujan ya pagawean anjeun nyatet amal-amalan kahadean jeung kagorengan ya raqib sareng atid ya bagian pemeriksaan jero kubur ya heeh munkar mana teu bisa ku munkar wana dikunci nya ieu dikunci nu nyarios baru jasad sadayana ya ngaku panangan nya naon ieu mah dikunci teu bisa walakaya ya kakarek di jero kubur karek di jero kubur kunaon salametna ku sholawat salamet ku sholawat ya sholawat mah janji Gusti lain janji orang-orang janji Gusti ya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Satemana Gusti jeung para malaikatna parantos sholawat ka Kangjeng Nabi. Jalma-jalma nu areling ya nu eling we ya. Gerebrak anjeun sholawat sangkan kengeng kasalamatan. Selamatan mana? Dunia akhirat. Di dunia dunia ke akhirat. Berarti alam kubur, alam barzah. Selamat. Nepi ke akhirat. Terus. Ya. Dunia, kubur, barzah, akhirat. Opat alam. Selamat. Kunan? Salawat. Ya. Wah, senabah abis ke salawat. Mangga. Abang mah halah ya nu teu meunang mah teu sholawat leuwih afdol lamun sholawatan eta teh ya jamaah ngariung kunaon bisi dina riungan kumpulan eta aya hiji manusia anu doana diijabah urang sareleberan barokahna amin
Ya, kulantaran orang teu apa doa saha nu diijabah. Ya. Doa abah upami abah tos apa yang doa abah apa? Abah sorangan naon ngajak batur. Ya. Ya. Naon ngajak batur. Naon umajak. Ya. Parentah umajak ya sanes parentah abah tapi parentah Gusti. Ya. Sing saha nu geus yakin ka Gustina geus pancet ka 14 manusia. Pancet kenuturkeun para nabi para rasul jeung manusia suci. Ya. Sok. Ya. Jadi malaikat-malaikat lungsur ya. Rohul amin lungsur. Di mana cenah lungsurna? Syahrul Ramadana unzilat fil Quran fi lailatul mubarakah. Ya. Dina wengi anu pinuh ku barok. Ya. Ayeuna. Ayeuna teh wengi ka 10. Ya, panungtung naon magfirah ampuna. Ya. Minta ampun. Ya. Lam yaskur linnas wa ma lam yaskur lillah. Ya. Tadi disebut syukur. Ya. Sing sanu teu syukur ka manusia, ya. Ya, kepada manusia, ya. Wa ma lam yaskur lillah. Nu teu bersyukur ka manusia. Nya disebut teu bersyukur ka Gusti Allah. Manusia nu mana? Bersyukur ka mana? Orang bersyukur ka mana? Bersyukur ka 14 manusia suci. Gusti geus ngalungsurkeun para nabi para rasul jeung 14 manusia suci. Ya, orang bersyukur kadinya. Karek disebut syukur orang teh syukur ka Gusti. Tapi lamun orang teu bersyukur ka 14 manusia suci, ya para nabi para rasul jeung 14 manusia suci, atuh orang mah disebut bersyukur. Tah ieu oge dijadikeun umum. Oh, orang teu bersyukur ka dedi kayana ya, orang mau disebut bersyukur ka Gusti Allah. Lain eta. Dan bersyukur maka 14 manusia. Ya. Kan gitu. Ya. Ayeuna orang boga rezeki. Nah, bukti syukur eta. Bukti syukur ka 14 manusia. Ya. Gitu. Ya. Bukti syukur. Walaranana khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Nanas kan sambungkeun atuh. Lamun kalimat ieu teh nya mongko ngutip hadis ngutip riwayat sambungkeun kalimatna. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ya sebaik-baikna sahade panghade-hadena manusia ya manusia anu mere manfaat yang ka manusia anu sanes. Saha nu bisa mere manfaat? Saha? Ya. Saha nu bisa mere manfaat? Apa bisa mere manfaat? Kaparjan. Ya. Cantang. Tapi 14 manusia suci ngaparin manfaat mesti dijamin ku Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala dijamin. Orang mah manfaat, mere manfaatnya mere saya hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Komo, calon legislatif, calon wali kota, calon gubernur, ya. Teu ngadukung moal bere, pan hitung-hitungan. Ya, lain manfaat eta mah. Tuker tambah. Benar tuh? Baik diberi asal, tuh kan make asal. Ya. Ayeuna baginda Nabi Sayyidah Fatimah, baginda Ali, ya duit ke Imam Muhammad Al-Mahdi, Ratu Adinus saja. Pernah teng itu. Ya. Ya, pernah teng itu. Nyaksen
Ya, swadaya 14 manusia suci dina wengian Lailatul Qadar ieu nyaksian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Ulah nyebutkeun ya naon ya maut ka manusia-manusia anu dina jalan Gusti. Nya. Ulah nyebutkeun maut. Nya. Ulah disebutkeun maut. Ayakeun. Waruga jasadna tos dugi deui lebet ka jero bumi nya nyampurnakeun deui bumi ieu sangkan nya suci deui. Waruga jasad kubur. Mataknya naka barokah. Ya. Baginda Ali syahid. Ya. Maut teh sagadengan Gusti. Nya waruga jasadna men kubur. Ya. Contoh. Ya. Baginda Ali nu majaj eta mah dikubur. Ya. Rohul jasad, rohul badan, ya, mesti kubur. Ya, geus uih di kana kasampurnaan Gusti nomor bawi sesa. Ya. Tapi Rohul Kudusna, Roh Sucina uih deui ka Gusti nu Maha Suci. Aya ke ya. Atuh tong baroneng geus ngawujud heula saha can ngawujud ke baginda Ali mah geus tiasa nulungan. Ka Nabi Daniel, ya, ka Nabi Daud, ya. Eta teh can ngawujud dina cahaya Salman Al Farisi, ya, ditulungan. Nabi Nuh, ya, nuju berlayar, ya, temako roda iblis, mentepan hancur kapalnya, ya, selamat, disamar eta senjatana iblis, baginda Ali, ya, Nabi Nuh, kapalna nu tadi tembak kata sokal nembak hancur lebur. Ya. Kita bayang. Saha anu nyalametkeunna pemuda bersurban berjubah putih. Ya. Secepat kilat nyamer eta. Ya. Pelor. Ya. Ngorek ngaledakeun kapalna Nabi. Baginda aya di kapuyutan. Ya. Ya. Jadi eta. Naon? Tujuanana baginda alina hayang salam. Baginda Ali ayeuna syahid. Uih kana sagadeung Gusti. Engke ping 23 nembe di urep. Ya kan? Waktu dikurupkeun baginda Ali ya ya lungsur ke pemakaman kalebet ya makam ya nya baginda Hasan baginda Husain begitu lungsur ya ya layon baginda Ali ya layon baginda Ali sob aya pemuda ngopi sama masker pemuda sama masker carecet jod ya ikut turun ya ngiring lungsur begitu lungsur ya nampi ieu layon kahanap ya baginda Hasan naroskeun saha anjeun wahai pemuda ya saha anjeun wahai pemuda ya bunayya ya Hasan wa Husain ya jasad ya para imam itu akan dimakamkan oleh para imam ya jasad para imam akan dimakamkan ya
ana Abul Hasan wajadil Hasan. Ya, buka. Pemuda datang muka. Tidak usah banyak bicara. Ini rahasia. Tapi rahasia nepi ka orangnya. Enggak rahasia. Ternyata baginda Ali ngamakamkeun jasad nanyali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Di mana cenah bae riwayatna kabujutan lah. Ya. Terus tong ngaganggu kayakinan. Ya. Rek ngamu ya. Ulama kacamata sabelah. Ulun ilmu para nabi buka kabeh. Ya. Sahababun ilmu nabiin, pantona ilmu kanabiannya baginda Ali. Ya. Lain mungkin jeung Nabi Muhammad ilmu kangjeng Nabi Adam, sadaya para nabi, sadaya para rasul, pantona baginda Ali. Ya. Jadi pantas. Ya, jadi pantas sama baginda Ali teh. Ya. Sing saha anu mika cinta, ya. Lain ngan saukur apa ka baginda Ali mika cinta teras nuturkeun parepolah baginda Ali ya dina maotna engke baginda Ali bakal ngajemput. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Lamun teu dijemput ya aya hiji seorang ulama. Wah, ya, begitu ulama itu meninggal. Karena ulama ini, ya ulama, ya. Dina kitab, ya, anu diserat, kitabna di Kangjeng Nabi Adam, dugi ka Kangjeng Nabi Isa. Berarti kitab eta intisarina unggul. Ya. Kalau mau dituliskan, perpustakaan kumaha. Tangkal haur, tangkal awi wae nya 20 tahun penelitian anak. Kamu kitab Kangjeng Nabi Adam 20 tahun. Ya. Sok. Ya. Kan gitu. Ya. Nah. Ya. Kitab anu janten pituduh ta baginda Ali kuning matang baginda Ali naon nyelesaikan persoalan kaumna lamun jang kaum ya Zabur ya Taurat Zabur Injil ya nah, terus Furqan Al-Qur'an ya sesuai jeung kitabna masing-masing. Benar yakin ka Gusti pancet. Salaman. Ya. Mun teu pancet. Nah, beuring nuturkeun. Datang nyampurna Kanjeng Nabi Musa ya wasina Kanjeng Nabi Harun. Tadi abasna dongeng man. Kamarinya. Ya. Pade. Ya. Kate korun. Ya. Korun teh ya hiji wujud manusia terus ngabogaan kaum nya yang ngaranna saha koron teh Samiri ya nalika Kanjeng Nabi Musa ya berholwat salami 40 dinten sareng Nabi Harun ya sareng wasina ya umat Kanjeng Nabi Musa nu dikandunkeun nya aya Samiri. Samiri teh naon saha? Hiji pemimpin ya umat harita nu berpengaruh. Kunaon? Kudunya. Ya. Tapi bawa kesaktian. Ya. Ya, bawa kesaktian.
sakawal ya, ya. Bisa ngarubah eta tanah jadi patung sapi emas. Rendah. Ya. Berarti sakti tuh. Sakti itu berapa? Apa mangan? We ya pot anger pot. Ya. Berarti. Ya. Samiriman. Ya. Jadi sapi. Di saremah ta sapi teh yang bisa ngomong di sapi. Ya. Ya. Dina na surat Al-Baqarah yang mata sapi. Ade ya. Ya. Sapi nu disembahnya sapi. Nah. Samiri sapi na. Aduh, Asep. Jemah hari emas teh pan anu dipika oyong urang-urang. Ya. Oh, naon lambang kemuliaan. Ya, lambang kemuliaan, lambang kebenaran. Jekut. Ya, korun ieu jadi nyeremah patung sapi emas. Ya. Begitu Kangjeng Nabi Musa beres. Hah? Beres ya. Alwat. Bukit terus ini. Ya Harun, tarik saya tak umat. Aduh. Ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Bet jadi nyeremah emas nah patung sapi. Ya. Nah, jadi kadinya. Ya. Karena ini. Ya. Sembah emas. Oh. Kalau kerokot terus. Ya. Ayo orang nanti bisa ngagali deh. Ya. Ya. Gitu. Kunaon alam bisa rusak. Maksudnya mulai disemah gitu mendengarnya jadi disemah. Hah? Ya baheula para raja teh geus make kalung-kalung emas sebagai ya piring-piring tina emas, perak ya. Kan gitu cangkir-cangkir. Berarti ya karuhun urang repot. Ya, geus bisa. Ya, teknologi logam geus bisa. Mantap cenah. Ayeuna wanci kapungkur mah ngadulang emas. Ya. Ayeuna mah apa ngawanci ngadulang cai supaya emasna hijil. Kamari mah ayak-ayak beas. Ya. Supaya naon bangsalna nyinglat. Ya. Gitu. Kayak dari bangsal wae jadi beas. Kan gitu. Ya, ayeuna cai didulang emasna nu biji. Harus nyembah Kanjeng Nabi Musa sumping Jibril ya Jibril ya Musa Jibril ya eta anu wangkelang sina diteureuy ke bumi set tongkat Nabi Musa ya langsung dak ya itu nama karun bungku rak aduh naon jadi ngerelep kan gitu ya. Parentahkan deui ya bumi wahai bumi ya teureui jeung para pengikutna ya dengan si koron jeung para pengikutna teureui ya nu nyembah kana eta emas ya eta diteureui ya nya ngajadi we aya harta karung tereangan nya ayeuna kehebatan Kangjeng Nabi Musa kehebatan Kangjeng Nabi Isa ya Kangjeng Nabi Khidir Kangjeng Nabi sadayana ya ilmuna nan saukur semuran manuk ya nalika Kanjeng Nabi Musa sareng Nabi Khidir dina parahu ya begitu ningali manuk nyirorot ka anak enak cai ti laut semur
semurkeun ka kulon ya naik di kalung semur nyanak deui cai semurkeun deui ka wetan nyanak deui cai semurkeun ka kaler ya nyanak deui cai semurkeun ka kidul ya nyanak deui cai semurkeun ka handap nyanak deui cai semurkeun ka luhur ngaulang tah Nabi Musa sareng Nabi Khidir pada ngahulang kali silih tingali naon ya begitu ya ngahulang dua nana ya kan gitu ya iya naon maksudnya ya so Jibril ya Khidir ya Musa ya eta makhluk Gusti nemongkeun yen ilmu na Kangjeng Nabi Muhammad sareng kula utetna 14 manusia suci eta disebut lautan. Tah ilmu para nabi Bani Israil nu lain dibagikeun ya kajang sakabeh ya manusia nu dibagikeun eta ilmu nu disemurkeun ku manuk tadi. Ya, sencret ya. Semeneh saeutik geus parasea komo loba. Kayak dibikin saeutik geus parasea asa pangakangna. Liburan. Berat. Eta teh. Azab. Karek apa sajurus asa hebat. Taikeun euy atuh. Nya. Nya. Saeutik ya. Kanjeng Nabi Musa ya nah Kanjeng Nabi Khidir ya aya hiji doa nu diajarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad ka Nabi Khidir ya doa naon nu diajarkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad ka Nabi doa ya doa umel ya paya nu apa-apa nyeunkeun doa yang panjang cenah kuat mah ya doa sunu ayeuna malam 1000 bulan maca jasan kabir kuat mah isma macana 1000 asma Gusti ya 1000 asma Gusti lain 88 1000 baca ya Rabbuna wa Rabbu abainal awal ya baca Rabb saha cenah Rabb anjeun Rabb kuring mah Rob anu awal teh awal akhir teh akhir ya naon seueur keneh ya tah karuan urang kieu baheula ngaji teh nya nu perlu sumping naroskeun bah yang ieu catet ya gitu. Ya mula aya sampai aya ya karepet ya kan gitunya gitu copot heula ilmu saeutik apa mah geus ngabagikeun kalapa panas tiba heula keneh nah ayeuna garek diakui kalapa ini bisa menyembuhkan covid dina YouTube bener teh depan kakarek aja abah mah geus diheula nya ngan meureun abah mah teu make ya pembuktian empirik ya gitu cenah abah mah eta ilmu ieu cocokologi we cenah dicocok-cocok ya lawan dicocok-cocok kan sakurang pahala heula ceuk abah dina kalapa aya jair saya jair kumaha asupna
Eta rek ilmu naon eta? Ek diilmiahkeun. Hah? Ek diilmiahkeun bener. Cai kalapa. Aing saat. Hah? Kosong. Sah. Namun terus nyaros kitu saha eta? Ya. Inna ma'amruhu idza arada sayan ayaqula lahu kun faya. Cepet. Ya, kabeh teh, Brah. Ya. 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 Mana ngaran itu waktu umur? Apa yang nyuhunkeun? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya hak Amirul Mukminin, ya. Kuring hayang umur teh dugi ka 85 tahun. Onge ieu munajat. Ya, tapi manfaat teman-teman buat mampu. Hah? Teman-teman. Ya. Panjang umur teman-teman dan daek teh. Ripu jeung ripu wae. Hah? Ya, teu bisa mere manfaat. Tong barokah batur ka diri sorangan. Oke, teman-teman. Yang mah panjang umur. Ya. Matak. Ya. Para pemuda anu umur 20 tahun, ya. Jidu wazdahidu. Bersungguh-sungguhlah kalian. Dina thalabul ilm. Ya. Gitu. Para pemuda, ya, anu umur 30 tahun, ya. Kan? Nah, 30 tahun, ya. Terus 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 80 tahun. Waduh. Ya, geus 60 tahun wae loba asup angin. Siap dipanen. Ya, umur 60 tahun. Ya, siap-siaplah. Ya. Ya, malaikat Ajrail geus mengintai. Wah, kan gitu. Ada. Ya. Samporet ente. Apa sih jak 60 ya bahaya. Ajrail ngintip terus. Hah? Iyalah. Dan beres tugas. Bisa ente? Bisa tak nolak? Biasa. Bisa ente? Bisa nolak tak? Suhun kan ayeuna. Malam lah tuh kota. Nyuhun kan dipanjang yuswa. Ya. Nyuhun kan dipanjang yuswa. Ya. Tapi nu manfaat. Mun teu mah isukan we balik atuh. Hah? Bener manfaat madorot ulah nya. Ya. Nah, ya amanat ya. Kabeutan can. Ya. Amanat apa maka masih ada siang kalau para jadi maka ikat nespino kakarek mana HP pareman. Karek HP itu lain mana nanu parem, lain abah nanu parem. HP nanu pareman. Yang bawa HP matiin. Ya. Kali deui kurang mieling dina wengi ieu puncakna kesahidan. Syahid dina. Ya. Ari pilihan kahirupan mah ngan dua. Ya, iskariman au mutsyahid. Ya, hirup mulia sakumaha kayong Gustina, ya. Iya. Maot mulia, ya, sagelingan Gustina. Ya, aya dina jalan Gustina. Eta pilihan. Rek nu mana? Rek hirup mulia sakumaha kayong Gustina, rek maot, ya. Dina aya dina jalan Gustina kan pilihan eta. Ari mah mati konyol, isuk pada ngagebugan, naon segala macam eta mati konyol eta mah teu dipiharep. Lain ge dipilih nu kitu. Teu kudu dipilih ya bakal terjadi nu kitu. Pilihan. Dalin pilihan. Ya. Aras teu? Ya. Keren deui bang cenah mah hoyong naik jabatan hayang ya menang gaji gede. Berarti hayang naon eta? Yang hirup mulia kan? Bener tuh. Mulia nah, di dunia. Ya. Enak Gus. Tong ngarasahin eta aya. Payan Gustina eta anu ngarasahin eta aya. Sing yakin anu ka Gustina eta mulia sagedengan Gustina rezeki paparintu Gusti. Ya. Ulah mang.
Ya. Wa may yattaqillah ya yarzuquhu mahrazan ya min haitsu la yahtasib. Sing sanu yakin ka Gustina, Gusti bakal maparin rezeki anu teu disangka-sangka. Teu urang teh gawe mah nya enak gawe mah ngurus manu nya tapi supaya itu ya sumpi nya tadi nama rek meuli teh 1 kilo 2 kilo barang sabaraha sabudang gawe meuli pun kira-kira kumaha ya rewas mah Atau hah nya rewas tapi atau tapi rewas hah pasti terjadi mah pasti Pak, pasti terjadi mah pasti. pasti ya betul bro tapi saha nu nganturkeun sepanjang ya alhamdulillah ya barokah urang biasa pagunungan biasa silih-silih ya bah manfaatkan wengi-wengi ya oke beda wengi 23 orang ngarobrol ngopi udut tapi aya manfaat ya manfaat ilmu nambahan kan gitu ya kan ilmu kudu macaang lamun jadi poek lain ilmu itu mah ya gitu buktian ilmiah ya ayeuna zaman pertarungan ya di abad 18 duit ke 20 ayeuna abad pertarungan ilmu pengetahuan sains dan teknologi tapi aya nu bisa nyaingan kana ilmu para nabi para rasul jeung alur bet Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali ya jadi ilmu para nabi para rasul jeung 14 manusia suci lain ilmu nu katingali ya lamun ieu tangkal awi teh kuninga kumaha nyariosna urang ngadangu cariosana nalika katebak angin hiliwi ya ieu awi teh sholawat reuwas mah reuwas ieu saha nu sholawatan tangkal awi ada syarat ya berarti kuntilanak namanya kuntilanak sholawatan hah dan serawi Atullah salamullah Atoha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bihahlil badriyah ahlil badriyah lampu hiji deui hiji deui nya mun 14 jadi kurilingkeun ka anggeut mun corong kabeh nya urang 600 wah juga panas poe ereng-erengan ya hiji ya Imam Muhammad Al-Mahdi ya ya hiji berapa ya saat zaman ya zaman kekhalifahan zaman dinasti Abbasiyah 300-400 tahun ya rombongan rek aya ibu-ibu saurang naik kuda tinggalin tina rombongan dikusruk kudana teh dijalik atuh disungkut nya rombongan nu sagede teh sieun diudako ya bala tentara eta ya
sultan lebih orang muda kita. Ibu-ibu eta geus pasrah ka Gusti. Gusti, lamun abdi maot di dieu perjalanan ieu cara kieu kuring tu marima. Nya. Narimakeun abdi. Nya. Da naon heuh? Rombongan geus ditinggalkeun. Budak kuring ti kusruk dijalikeun. Pateuh deui. Nya. Pateuh teh kuda. Ya. Kareta kuda pateuh deui nya. Ketro we deui nya Amru. Ya. Ibu eta disungkul. Sampean wah. Sumping hiji pemuda nganggo raksukan bodas. Wah. Siga pasar nganggo kuda. Nya. Diusap ibu eta bersihan. Jag-jag deui. Nya, luka-lukana. Ya. Naon? Anu ngaranna teh? Lita deui bersih. Kuda diusap. Cerek. Ibu eta harus wae pemuda saanjeun. Ya. Saanjeun. Saur pemuda eta. Kuring utusan Gusti. Nya. Pikeun nyalametkeun lantaran 14 karuhun anjeun di luhur ka 14 pernah micinta ka keluarga Nabi ka Nabi sareng keluargana. Tah eta jasa karuhun anjeun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allah. Jasa karuhun anjeun. Tata kuring diparentah nulungan anjeun. 14 kalau orang mah 7 wae geus teu apal. Ya. Berapa? Udah. Ya. Ya. Kita kakait siwur we ka ditu mah. Nya. Hah? Ya. Republik ieu lahir jasa karuhun-karuhun urang anu nyang nyaksen tur tumutuku tuh nya nuturkeun tatapakan karuhun-karuhun urang teh nuturkeun tatapakan 14 manusia ieu ngadeg Nusantara. Tentang Nusantara baheula mah lega nya. Ya. Lega aya mah jeung ngaletika. Ya, di Sabang sampai Merauke baheula mah Suriname ya, India ya, Madagaskar, India, Tiongkok ya, Chili sampai ke Argentina. 2/3 dunia. Nah, jadi ngaletika. Ya. Kunaon heuh kebencana. Ya. Terus mengurang apa? Orang Sunda dengan jelekong bungkul. Hah? Ya. Heuh mun urang ayeuna apa nanyakeun ka Agus jelekong. Ya. Upami teu ngobrol di dieu ya. Aya nu ngabewarakan moal hal-hal nu nembe. Aya moal. Hah? Aya moal. Aya nu ngadugikeun moal hal-hal nu kariri. Hah? Iya. Urang mah kuasa ngarasa gede nya. Gitu. Mun urang hayang ngarasa diri urang teh leutik, sok cicing deui sorangan. Pasti urang teh ngarasa leutik. Ya, nyarira ada dia. Ya. Munajat nyarira. Pasti lah. Mentu di lapang itu tuh. Lapang UPI, sorangan tengah lapang. Salut. Ya. Ditinggali deui. Cot kaluhur 2000 kaki 3000 kaki sana. Eueuh urang teh eueuh. Eueuh. Ya. Saya tapi Ruhul Amin. Ya, malaikat anu pangageng-agengna. Dina wengi ieu dina wengi Lailatul Qadar nya nyaksen tur ngawengku sing saha wae anu ngagungkeun malam-malam Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ya. Orang ada siapa mah dongeng. Eh? Kaharti wae tarima, teu kaharti wae anggap wae blackboard. Ya. Bisa aya anu cariosan anu nyimpang ya mengpat mana paloba mengpatna. Ya. Ya kan? Abah ikhtiar supaya kurang salamet ya. Abah hoyong nyalametkeun di warga kabuyutan. Anu didoakeun nambung salamet teh lain salah abah tuh. Kumaha? Ya. Abah geus mere pituduh. Ya. Ya kieu ya sok ieu jalan ke masing-masing jalan. Ya. Ya. Ya kan? Boga pak masing-masing. Pak. Ya. Ya jangan Gusti mah teu aya teu kesulitan. Nya hak teu aya masalah. Ya bikin Gusti mah. Ya. Bukti wujud dia Abah. Rencana Abah mangan 2 kamar. Nah, jadi sadayana. Terus saha eta? Tuh lah kagok atuh. Gedean cenah mah. Oh, jadi mah gede. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih kena leutik, lamun ieu teh istana masih kena alah. Sajureunana istanana di Kianus ge moal atuh kan. Ya. Istanana di Kianus itu 8 parsah kali 8 parsah. Ya. Saparsah teh 4,5 kilo. 1 parsah. Ya. Kali 8 berarti 32 kilo. Eta Atas Bandung Nagreg 32 kilo Pak. sagi. Ya, ke Sumedang. Sumedang mah Nagreg 32 kilo Pak. Ya. Eta istanana di Kianus. Ya. Anu setiap harina eta istana teh nyebarkeun wewangian ku naon? Ya. Ku cairan tina gaharu. Cairan gaharu anu dicanak ku manuk. Manuk. Manuk panggil deui asup. Nah, aja tiap juru aya dicai-cai eta. Waduh. Nyebar wewangian. Di mana eta? Di Yunani eta. Ya. Di Kianus. Gitu cenah iblis ngabisiknya. Jadi mana teh kekayaan boga. Kabeh rakyat geus nurut. Tinggal hiji cenah. Naon? Aku Gusti. Aduh. Aku Gusti. Begitu ngaku Gusti ditinggalkeun aku pemuda-pemuda ya. Anu ku penasehatna anu limaan ya. Penasehatna dikieu. Tinggal ya. Jadi we ashabul kahfi jero guha. Ya. Hayang orang jadi ashabul kahfi. Maca gitu. Surah kahfi. Dia kajian buka 10 teh. Ya. Kajian buka. Ya. Perjalanan bahaya ya, kabur heran limaan teh kabur ya. Geus ngaku Gusti mah picilakaeun atuh. Ya. Sebelah katuhuna 50 menteri. Sebelah kencana 50 menteri. Kabeh manu tinggal nu genep. Anu 5. Ya. Mungkin mirip. Ya, kabur. Itu kabur. Ya, perjalanan ya aki-aki. Ya, pengembala kemana cenah aya guha ya tempat istirahat. Aya. Nah, apalun tukang doma, tukang doma deui wae pengembala. Ya. Turkeun ka anjing. Dagoan. Ya, cenah anjing ieu cenah ngadagoan. Ya. Anggo. Begitu buka anjing lapar cenah ya. Ya. Lapar. Ya. Sawarah ya. Assalamualaikum. Anjing kan sebagai koordinator penasehat
Ya, anjeunna nu angkat. Ya bawa koin dinar. Begitu dibawa dinar. Ya, ke kota. Terus aneh, robah-robah gitu ya. Robah-robah. Nah, jadi kieu. Tapi kuring apa di mana ya. Begitu mulai roti, ya, tukang roti. Kan duit dinar, duit emas, ya, ya. Begitu dikalkan duit emas, duit baheula, duit bengol, tewak ke tukang roti, ya, dilaporkan karena berwajib. Yes, nah, ya, ya. Nah, duit uka-uka ya bahaya. Ya. Hah? Hah? Iya kan dilaporkan ya sama duit baheula ya. Ya, kan gitu. Begitu dibawa ya, ke raja, ya, disampaikan raja, ayah hiji orang tua, ya, kerajaan ya akan jaya, namun ke kasumpingan hiji manusia anu nyanak poin emas. Tak dijadikan simbol bagi kaki wari poin emas mah, ya, Bitcoin, ya, dan berapa? Dijadikan simbol. Tak raja ge hayang bepilweun, ya, baik masih mah, ya, ini jadi ngacapruk. Lain kayak kabuyutan dengan capruk. Hah? Ya, begitu, ya, sampai wah kabur deui tah, ya, bahaya tuh cina kuring kayak bisa disarmah tuh, cek tamliko teh jadi kuring disembah, umpat deui ka gua. Nu limana tamu najat ka Gusti, nu Gusti tutup ya lawang gua. Ya, begitu lebat deui jero gua, eta gua daya. Ya, ya, wis deui mulih ka jati asina mulang ka asana sakumaha, ya, hoyong Gustinya ngarawat dugi, ya, sabaralami sawengi teh 308 tahun. Sapeting istirahat 308 tahun. Istirahat di balai suka ngerken. Terobahnya. Siung can asa. Ulu nama begitu sare, iya geus agrek. Nah, eta anu digawe kan orang mah sare. Nya. Bener teh. Ya, anu digawe kan orang mah sare. Ya. Alhamdulillah. Nah, orang jat, ya, itu dari amal-amalan anu hade dina ieu ngadoakeun Ibu Rama, ya, ngadoakeun Ibu Rama, ya, ngadoakeun keluarga urang, ya, sujud deui sumujud di ka Gusti, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. 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 Allahumma inni as'aluka bi asma'ika kulliha bin nabiyyika nabiyyi rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barakatika Fatimatu Zahra wa wasiyika Imam Ali Amirul Mukminin wal a'immati yamin wa Imam Muhammad al-Mahdi. Kaf ha ya ain sod a mim ain sin Allah jalla jalla Allah jalla jalla salamun qala min rabbil alamin. Salam ya Mahdi ya Mahdi ya Mahdi ini mari katakan mugi abdi-abdi sadaya dina wengian ieu ya nampi ya malam-malam Lailatul Qadar. Nampi papasten ti anjeun nya abdi godoh kahoyong cenah tos kahoyong Gusti nu langkung sae. Sakumaha Gusti nangtoskeun naon kahoyong abdi nya pikeun 1000 bulan nu bakal datang. 1000 bulan nu bakal datang. 1000 bulan.
Di salaku warga kabuyutan hoyong nguningakeun ka dulu-dulu ka papada sadaya ya, yen kabuyutan ya, tetep ngagungkeun kemanusiaan, yen kabuyutan tetep mencinta kalemah cai, yen kabuyutan tetep ngawal opat konsensus ya, yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabuyutan panceg didinya, kabuyutan panceg. Salametkeun ieu bangsa, salametkeun ieu negara. Ya Mahdi, adrikni adrik. Allahumma wa atili wa atina bibalwi kazim asgab wa ahli umuran tawilan wa syihati bil jasad wa quwati bil badan wal akil bil akal wa salim bil qalb warzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakah alladzi yufarihna fid dunya wal akhirah. Mugi Gusti manyangkeun yuswana habib alwi kazim keluargana panjangkeun yuswana panjangkeun yuswana sehatkeun jasadna sehatkeun jasadna sehat kuatkeun badanna jernihkeun akal salametkeun batinna seurkeun rezeki nu halal nu ada terbina kabarokahan bikeun kasenangan dunya. Allahumma watil batina samsu batina arjan batina alih batina yana batina rahmat batina dari kata ngopi ngopi batina batina amrebrab batina agus batina batina wa ahli sareng keluargana umuran tawilan wa sihati bil jasad wa quwati bil badan wal akil bil akal wa salim bil qalb warzuqna rizqan katsiran alladzi yufarihna fid dunya. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram asalluha warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Ya Aliyu ya Azim ya Ghafur ya Rahim anta rabbul azim alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa hadha syahrun adamta wa karamta wa syarafta wa fadata ala syuhurin wa huwa syahru ramadana unzilat bil Qur'an hudalinas wa bainatin minal huda wal furqan. Ya Aliyu ya Azimu ya Ghafur ya Rahim anta rabbul azim alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa hadha syahrun adamtahu wa karamta wa syarafta wa fadata ala syuhurin wa huwa syahru ramadana unzilat bil Qur'an hudalinas wa bainatin minal huda wal furqan. Ya Aliyu ya Azimu ya Ghafur ya Rahim anta rabbul azim alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa hadha syahrun adamta wa karamta wa syarafta wa fadata ala syuhurin wa huwa syahru ramadana unzilat bil Qur'an hudalinas wa bainatin minal wa ila hadini wa kulli salihah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akan beberapa orang searaya ya dia biadi Federasi Mazhab dari Muhammad Kadri ya Wangsi Onet Ana Sayyid itu sebenarnya kami termilih sebelum begitu saya Harun Anwinata Irahmadun Muhammad Lia Muhammad Hasan Nur Ali Muhammad Nur Ali Muhammad Hussein Nur Ali Arsilam Biyut Arsilam Sukanar Tegap Oktaviansah Bagus Abansah wa ila ruhi Syedayib Muhammad Asegab Syarif Barugaya bin Jabdur Rahman Alam wa ila ruhi Mama Entang wa ila ruhi Jid Salim wa
ila ruhi Abu Zar, wa ila ruhi Mas Kanan, wa ila ruhi Hanan, wa ila ruhi Husain Al-Habsyi, wa ila ruhi Jamaluddin Hasid, wa ila ruhi Jamaluddin Asmawi, wa ila ruhi Imam Humayni, Muhammad Husain Tabatabai, Qasim Sulaiman, Muhammad Mahdi Al-Muhandis, Syed Hui, Muhammad Bakir Sadar, Musa Sadar, Mustafa, Muhammad Bakir Hakimi, Syahid Al-Ahya Sidali Hamani, Al-Fatihah. Iya kenapa? Mugi Gusti nyalametkeun abdi-abdi sadaya. Salametkeun abdi-abdi sadaya tina bala bencana. Tina huru-hara anu teu dipihara. Tina bencana anu teu dipihara. Salametkeun, salametkeun. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram. As'alullah, as'alullah, as'alullah. Urzukna, urzukna, urzukna. Rizqan katsiran, halalan tayyibah, mubarakah. Alladzi yubarak. Ya Rabbah syahrul Ramadan, Ya Rabbah Muhammad wa ali Muhammad, Ya Rabbah Muhammad wa ali Muhammad, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Ya Rabbah syahrul Ramadan, Ya Rabbah syahrul ummati Muhammad, Ya Rabbah syahru fi lailatul mubarakah, fi lailatul qadr. Wajil farajahum wa ahlik aduhum, wal an adu wallah minal jinni, wal ins minal awalin. Singlarkeun Gusti tina gangguan banul jin sok ngagaranggu nu baheula dugi ka kieuan. Tina gangguan jalma-jalma nu keuna ku Allah ge singlarkeun. Singlarkeun. Tebikeun. Gampilkeun rezeki ka warga kabun. Amin. Gampilkeun sagala rupi. Paparin bekal mulyakeun, mulyakeun abdi sadaya, mulyakeun ku rezeki papanjeun teh anjeun, mulyakeun, mulyakeun. Mugi Gusti maparin rezeki khusus kanggo ngarengsikeun ieu patempatan. Amin. Allah. Lancarkeun, lancarkeun. Sumpingkeun rezeki nu ti luhur, ti luhur. Lungsurkeun nu ti luhur. Kaluarkeun nu ti handap. Raketkeun anu ti payun, nu ti payuneun tes tukang nu ti sagigireun. Raketkeun. Pikeun ngarengsikeun ieu patempatan. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa azir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun minal alfi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah.